skill. Alhamdulillah, tapi kalau ini pokoknya kemari lukis sawah dengan enggak lari sawah pokoknya macam pakaian ke guru terus dua anu garing alhamdulillah aki ganti anu aki geus garing di aki alhamdulillah tapi garing bukan aduh Gusti numpukna tilupan dari si Abah dah kami teh hari ayah si Abah teh sok jengkel kata sini hari kami teh dikarasa sagala kusorangan capek da kumaha lamun teu raskeun butuh ku pangabutuh kami teh batur geus hoream ditinggalkeun ku si Abah teh nya ge kitu da masih nya ge adatna kitu Gusti kami teh nya Abah ya Abah kami narangsa Abah bisa balapoy setuju poe kudu kaya sami ya kudu tinggal menang kagawean ing acan taganing telepon ayo halo gening ieu ku kami panyangun Abah kana ge bieu ku kami diomongkeun kumaha Abah di dinya geus meunang pagawean alhamdulillahirabbil alamin naon fotokopi eta kurangna geus gampang Abah nu kitu mah bisa kami ge bisa Abah bisa geuning aing di kodai mah babari digawe teh asal aya fotokopi geus Abah teh ngomong lain da ge keneukeun geus kami ge nyaho lah fotokopi arek ayeuna keneh kudu kitu-kitu mah Abah keun ku kami karti nyaho cicing geus tinggal motor geus aing mah tinggal ngalah kopi ayeuna mah digawe aya waktu alhamdulillah ku Abah meunang gawe kami mah aya gawe milik Abah teh kita mawa fotokopi Abah jeung kami dilaksanakeun kitu-kitu wae mah ka kebon ayeuna ge kami itu cacarekan kalah kopi aing dipoto jeung si Abah aduh Gusti keun main kabungah alhamdulillah naon deui ieu teh aing geus teh kalah kadawat sagala rupa keun bae perjuangan daripada salaki aing maminggu-minggu di pinangan kumaha bentuk kebon teh si Abah menang gawe di ditu angel meureun ieu kebon teh baru bud sagala rupa kita kopi tapi mah baruahan ieu mah Abah lain ieu berenang kesukaan itu bae ditu lah kita masuk anak saya barara Abah da ku kami teh ka urus ieu teh ka urus mah mun aya Abahna mah barara ieu nu buahan teh itu buahan oh Abah tuh kopi nu buahan mah itu Abah aja ini Abah kopi mah tuh menelalu buat tak dia mah si Abah mah nu ngatak ya kudu kumaha kami cara ngalananya hese diaju mau beunang ditaekan gitu ku kami ka mana kami naikna ieu teh hayang meunang kopi video kitu ka ditu kumaha tuh ka ieu teh nyobaan kitu ka jadi purakeun ai bagi salaki kita berarti aing mah hese ekonomi kumaha engke kami mah naikkan ku kami mah kumahnya kitu iya ya lah teh Abah dengarkan kami kita kopi di foto ke Abah persyaratan gawe Abah kumaha atuh aja minta aduh oh
Gimana Kang? Oh, ya ini kenal kopi. Nggak disebut kata pahit sama manis jeung salaki. Sok abah menang gawe kami onaman kur titah mata kopi ku abah. Ngasah sakieu ge da meureun ieu mah. Kur fotoeun wungkul pilaku loba-loba teuing. Alhamdulillah. Nang kopi teh sakalian motong. Aya aku salah ya. Fotoeun. Alhamdulillah si abah suruh ge. Ya, terima kasih abah. Hari kami kesempatan Jon di kebun itu abah salah nanda. Gimana? Untung kami makan kebun itu. Itu si abah masa kalage. Ariem di mana kami dah bisa membawa pedog masuk sararieun teh awewe lakop laki ke dalam ya si aki mah meureun kasat coklat, dua coklat dari awewe lumayan siapa mah